tong sok riweuh ku perbedaan da ibu ge boga budak teh ladang tina beda salaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun eta geuning borosot budak coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling biji anak ucing matak tong anti dengan perbedaan aya rajaban aya nutara aya nu sepuludan aya nutara anu osok tong nepak dada anu tara entong ngerasa tara keun we dah ladangna hasilna gawena nu bener da ieu mah sakadar pangaosan ulemna gerhana ibu daratang suruh sistem tagokeun naon hasil pigaweunana dan kita bakal ditanya ti marana pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus we jadi ieu mah hanya sebatas Pak dulur urang anu di Persis Tara ngayakeun rajaban urang NU osok ngayakeun rajaban geus stop entong silih berkomentar tong saling berpendapat lakukan ku carana masing-masing silih ajenan silih hargaan kakara Islam katempo persatuan jeung kesatuan ngarah aya pikabitaeun batu ini mau silih komentar itu salah kieu lain ku sia atuh bener